Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-barayana Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah baraya. Kudanget ayeuna ya di siang hari yang ceria dan berbahagia. Wah, berbahagia tuh. Alhamdulillah baraya. Kurang masih di paparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran barayanya tuh alah. Seperti biasa beginilah suasana di kebun pakuan barayanya. Aduh tuh Masya Allah, diiringi dengan kicauan burung dan dentuman kolbeko. Alhamdulillah barayanya tuh. Wah Masya Allah tuh, burung-burung pun bersinggah baraya tuh. Masya Allah. Ya si bapak nuju miliran cacing baraya ya tuh, tinggal nuju miliran cacing baraya kanggeng ke mancing kena sahur nama tak gitu nama sahur nate senete baraya Kang Haji Banda sareng si bungsu si pecoy nuju di Lebak. Bukan di mana ya di Lebakna ya sahur nama bade ngala cau deui cenah. Nah, nama orang gaskeun baraya tuh ke kebon caunya semargi cenah soal mah aya cau nu asak baraya. Tah aku kitu noa ayeuna urang gaskeun we baraya. Baraya ya nuju ngalak kijing cenah baraya tuh. Wah Masya Allah ya, kijing cenah baraya. Aduh, luka kapal mana ya? Di kebun cau teh baraya teh aya Kang Haji Bandana ya. Tapi kabelah mana ya Kang Haji Bandana ya? Aduh. Masya Allah. Mana ya aya bidada ieu. Mak, nuju naon Mak? Ya tas biasa we. Nah, daunnya mah nya. Aduh, siap Mak lah. Iya ya bah kaya ya bah, sehat bah. Tuh, si Abah lah. Wah, bahaya. Di bandana ya bon jauh pilarian teu aya ya. Masya Allah tuh ya si emak jeung Abah tuh pasangan dua sejoli baraya. Masya Allahnya cing sarehat ya Abah jeung si emak tuh tinggal ngalayeun baraya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tah aya suara dentuman ini sigana mah kode baraya, kode Kang Haji Banda ya jeung pecoy, tapi duka di belah mana ya? Kalau saya orang gaskeun baraya ya. Aduh, akhirnya sama di iya baraya kebon cau, tapi pilarian kebon cau tuh paling itu aya mana ya? Oke, itu sah baraya tuh. Wah, siga nama itu Kang baraya tuh Kang Haji Banda teh ulah dia ya. Wah, siga nama lain ngalah cau baraya mah ngecerik lauk duka ngalah lauk ya. Kumaha Kang Haji Banda mah. Aduh. Tuh baraya geuning eta Kang Haji Banda, tapi itu saha anu di sesarungnya. Berarti enggak saha anu di sesarungnya. Wayang kieu panas ngabelentrang di sesarung. Masya Allah, Masya Allah. Gening si bungsu baraya nu di sesarung teh. Wayang kieu di sesarung sagala. Si bungsu siga nurus tunjung aduh. Oh
Oh, keur nyair geuning tuh. Anu urang sampeurkeun nih baraya lah. Waduh, assalamualaikum Kang Haji. Wah, bedi pelarian di kebon cau teh aya geuning. Oh, iya sacek di sasarung ieu. Kang Uje. Wah, nah di sasarung bungsu. Panas ya dah. Aduh, geuning tuh. Kagoknya. Oh, bener aya naukna. Sugannya, aduh tuh baraya. Ya Kang Haji Banda nuju nyair lauk tah ieu ka Bendung ye. Sugan we laukan cenah baraya. Masyaallah ya. Bendung. Ye di sarung tuh tinggal bernyair ye baraya. Mun aya laukan. Oh. Di pancuran. Lagi nyair baraya si bungsu ya. Tuh tinggal. Wah, Masya Allah. Ya kalakuan incuna Kang Haji channel ya. Tinggal nyair segala baraya. Masya Allah, taki baraya suasana di kebon pakuan mah baraya. Aktivitas ieu nya biasa we ya sehari-hari mah kegiatan Kang Haji Banda nu nyawa Bandung ngalikeun tuh. Bari ngored cenah. Di dieu teh sok aya lauk naon wae Kang Haji? Jairnya. Wah, bener euy. Oh. Bikin lah bendungan baraya cenah di teh lauk jair nila baraya. Masya Allah nya. Tapi ceceret kindot mah baraya araya wae di teh baraya. Masya Allah nya. Aduh, beunang teh bungsu. Nah. Oh nya. Tugan lah. Wah, Masya Allahnya baraya tuh. Suasana di kebon pakuan baraya tuh. Si bapak nuju ngotrek-ngotrek ya. Sepados teu aya manuk cenah baraya tuh. Pun pali ditu kebonah Kang Haji Eman baraya tuh pali ditu mah nya. Masya Allah. Oh, aduh. Kang iya ya. Si bungsu masih usuk-usukan nyair. Kang Haji Banda masih berjuang untuk ngabendung tah. Panginten sakitulah barayanya kin ke dilanjut deui pokona mah kalanjutanana pokona mah ka baraya-baraya Kang Haji channel tong hilap seueurkeun rasa syukur sinareng tingkatkeun keimanan jeung katakwaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sholawat, insyaallah pasti berkah. Pokona mah sarukses sing lalancar jaya. Berkah sinareng lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.